rek nyari toge hayang ngajual weh. Astagfirullahaladzim. Iya lah aku sia aja juga. Hayang Jula tuh sia makan ini teh. terus mah mau terus duitna ka dieu deui. Dikeun deui eta mane keur kurban kapan? Gas bucok mah. Boga ini jamet mah kitu, ye. Tuh, ngopi. Kieu ge payu kaki mah bisa melet. Anjing, nih haram jada. Kan dijual atuh mah mun moal urang rek balik dikeun duit. Aduh. Wah. Gandeng. Dia kan ada duit ayo balik tam nak nyari. Dia kan ada duit mah. Tapi duit kan lain. Anjing we. Singgir mah. Akan bae we duit mah urang yang anjuk heula di. Ya ngoy, duit parek mah di doma daripada mah urang ge. Inya malah we kurang duit mah. Kurang. Ih jempe. Datuk bae mana ternaon eta duit? Saya jamet nih ngalanjing we. Astagfirullahaladzim ya Allah. Boleh tuang ucap wae, tuang ucap aing mah. Ya bae we, ya we, bae ya we. Mana tembay batura. Waduh batur ieu tuh. Balik ke mana si Sony? Kemana si Sony teh ongkot rek buburu dugcir. Kurang we. Sabaraha wanina mani? Wah kumaha dinya we. 10.000 deh. Bae lah. Juga tidak. Atuh tong 30.000. 30.000 asa kumaha itu? Jadi mah ya capek ya sudah. Atuh ngaranna sampai mah tong hayang buburu. Atuh mah 30.000. Sawah kebon hektar terus segitu ka dieu. Dibere dahar da. Aya teh inget keur naon? Bulan puasa. Si Sony mau buat dahar di mana? Anu ngajak dukcir ke teu mah. Ibu naon? Jek balik mana mah ah. Ari si Majamet mah loba duitna ah. Menurutkan yang Wah naon ceu sahan loba duit. Emak, Makarja mau duit di mana sih? Eta si Ucok oge eta daekon usaha. mari mama ke kongkorong. Ya tengah hukum pamer salaki. Urang mah teu boga sareng bolikeun ke salaki oge. Beli itu usaha. Teu daek usaha teh. Mikiran heula komo si Abah we ieu mah da henteu hayang dijual butuh duit urang oge. Kalikeun si Ucok mun aya eta. Jadi atuh udah butuh duit urang oge. Tanya heula ka Abah maneh. Mada mah urang. Mana si aja. Jual mah bisa urang kabur. Enji beda kabur mah. Heeh, atuh mah kita butuh bisa korban. Duit kenaon di imah ge. Masina ngorak kene. Da mah malah hutang mata tentang hutang we ka warung. Masina maneh da hutang teh loba kumaneh meuli kopi mah keur bulan puasa oge. Ya tidung duit yang beli baju bedug. Habubara duit di mana urang teh bukan duit. Cuma eta we jual mah teh karunya tempel. Malah urang ngarang beli motor. Motor we lah. Heeh, murah tuh ya. Da urang teh balik ya loba keneh ya teangan. Pokoknya teangan loba keneh nya badanna. Oh, sebenarnya mah teu loba duit mataknya kudu kawin teh ka baner. Atuh ke orang tanyakeun ka Abah maneh. Kumaha mah teh jadi? Ulaheun ku si Abah lagi. Naik balik motor. Kunaon budak teh gelo meuli. Kunaon maneh kageloan kunaon? Ai teh yang motor. Merahkeun we. Emak, motor masih kene kabedag. Jual terus kageloan parah. Tunggu atuh nya aing mah embung boga incuk kitu nya inung nang di ditu di padang eta we. Duitna ka inungna. Motor atuh mah beli motor urang geus hayang. Nya teh lah ka inung maneh. Jeung atuh usahakeun atuh. Astagfirullahaladzim, geloana parah. Aya teh duitnya 500.000 we. Yeuh, ujeu hampura we ieu mah henteu daek nyinyungkeun singingat
si ieu karunya yang motor enak gede. Motor. Dak eta tinggal Buru yang motor. Geureng teh heula ih batur ke. Ah, itu motor saha? Adek ieu motor. Adepkeun heula we lah ceuk. Kasian Ieu mah gelo sudah. Itu jalan daukan berdak bisi nareureungelan eta. Ah, aya. Salah ah. Tah adek ieu geunya. Nanggali mah ya teh. Batur kan. Oh, ieu mun urang halus kieu euy motor teh. Ah, aya mah boga motor aing. Nu eta jang bae nya anu second ge da teh boga duit teh. Hayang nueut teh, mun second. Heuh nu teh we engke mulia mun nganyuk we heuh. Ah, pakai baju tenang aing mah. Sok dik nganyuk aing kawi deui ah. Bon motor teh bangulikeun ini kan bon. Jual bon oge geura. Lah dijual kehe itu teh kapan deuk ngajual doma. Nah, atuh teh jadi wae. Ayo orang jual atuh tinggal di banak teng bandarna heula. Benerna tang. Ngaji kumaneh. Terus emang lah ieu si bisi parah ieu budak karunya tuh da tinggal kaset. Lain aing mau doma anak kumaha. Nya mau nama gegel kumaha gara kana huntu. Lieur bos gelo. Hei. Hang maneh, ang sabari teh tingali gara kana bureum boh. Tuh. Tingali aduh hai kieu sabari cuman. Aduh gelo sia. Cuman heula. Sabari nage aduh hai kieu yo. Aduh hainya euy. Sabari nage aduh hai kieu. Teuneun. Itu lo teuneun eta. Ah, itu udah makanan melong ke. Jadi cuy. Eta teh terjadi. Mal di tangkap geus sabari teh. Heula itu da dong mah sokan we. Ayo teh kemana? Ah, kemana sambil letik, sama wah, iya kan 15 juta kan tadi DP mah. Ah, DP iraha. Tadi pun 1.800.000. Nggak usah iya kada ieu. Da ieu mah 1 juta oge kira ka maneh mah. Tuh 1 juta tuh kapan dek kawin maneh. Kawin jeung saha? Neangan heula tuh awewe. Nah, 15 juta we, anu itu tuh gede. atuh 15 juta teuing atuh eta mah. Bae 20 juta kok bae. Tah, anu ieu mah si Jalu, ieu mah si Jago mah 16 juta. 20 juta kehet maneh mah ngurahkeun. Urang mah butuh nage keur ieu ke kurban. Heeh atuh eta we. Agar kurban mah ieu teh Ganeng. eta teh anu hideung. Keur kuranian ka emak-emak teh nyambut. Wah, bada mak itu mah kada rata maneh. Ah, buat si mau sok ngepet urang, mata si makan kepet. Tah, nu ieu mah kan bae ieu mah. Hei. Panar bae ieu mah yang kurban bae ieu ieu si 20 juta kok bae 15 juta ka maneh pake kurban. Datangin ka kali dahar di ku urang. 20 juta kamera eta mah meuli. Tah, mun ieu hade. Sia Jago lebih si dulu. Ya, ayeuna mah deal lah. Tajus dia. Deal. Bela si abahnya rekan ge lah aing mah.